musik Sunda marasa. Di mana geus jeung rasa pokona mah geus moal aya babandingeunana pokona malah geus jeung rasa maka dituna teh eleh sagala rupa oge. Jeung rasa mah berat. Berat. Keur mah musik narasa ditambah ku Sunda. Cing Mang Jun ayeuna ieu anu nuju nonton urang. Mohon. Oh nya keluarga abdi ge naronton. Meureun eta oge. Di FB ieu di beungeut Wajah Rarai. Mohon. Facebook teh Wajah Rarai. Bahasana alat maya. Kawan-kawan yang natap acara saya ya sama kawan-kawan yang ada layar kaca, layar maya, acara Acara apalah. apa saja. Ya, ada saja. Mangga catat nama, alamat dan asalnya. Saacan adan. Adan saacan bada caang. Bada asar ya. Mangga saha wae sok insyaallah anu paling tebih. Aduh, paling tebih. Tah eta. Anu paling tebih insyaallah bakal kenging Orson. Ya, mohon. Ti Mang Jujun ke lebaran. Siap lah. Abdi dibagikeun ka abi keneh. Kabi keneh. Nya pan sata acan batur urang heula. Ayeuna teh Mang Jun urang teh saum teh dinten naon? Tos 10 dinten terakhir ayeuna teh disebatna teh lilikuran. Lilikuran. Tah ieu ge musik Sunda teh anu lilikuran oge. Naon? Ya sok Mang jelaskeun we ku Mang Jun. Oh, nya janten musik Sunda upami dikaitkeun sareng lilikuran kacida naon teh ieu pisan naon teh caket pisan. Naon margina lilikuran bahasa Sunda, musik Sunda, perkawi Sunda keneh. Janten upami ngabahas Sunda sareng musik mah wah pokona mah tebih pisan. Tah, kieu Mang Jun. Musik Sunda teh ieu nya namanya tadi na Google. Mohon. Cenah. Genre gitu. Genre nyata sasawios musik anu dilebetna teh nganu unsur tangga nada diatonis. Oh. Tangga apa diatonis. Da mi na ti lada. Pamitos lada urang teh kedah liren. Margi istirahat teh lapan kedah limun surut nya. Anu cara pidanganana tiasa mangrupi sekar aya gending Mang Jun. Mohon. Atanapi sekar gending. Tur anu larasna pelog, salendro, madenda, sorog, sareng pelog degung, sareng rumpaka lirik lagi ngangge bahasa Sunda gitu. Upami musik eta teh tadi teh pentatonis nya sanes diatonis. Upami musik pop Sunda mangrupikeun salah sahiji produk kabudayaan Mang Jun. Mohon. Anu dihasilkeun tina dialektika atanapi sawala musisi Sunda nya sareng pengalaman rahayat Sunda. Aya oge makar masyarakat Karinding. Oh. Upami teh Depi makar, mamah-mamah kekal. Ya, mangga ka Mahmud salam raya. Ieu simkuring rindu ka Mahmud sareng makar. Ade urang teh ulah rindu ku rindu. Abi oge rindu, abi oge. Oh, sabinya. Rindu ditransfernya. Eta sawala musisi sareng rahayat Sunda Mang Jun. Salajengna dibungkus dikemas secara estetis kanggo numbuhkeun deui kasadaran jati diri kasundaan. Jadi ngageuingkeun. Ngahudangkeun alam rasa, ngageuingkeun alam pikir. Matak pami ngadangu ieu suling teh geuningan anu ujug-ujug ceurik. Nah, soalnya diudag ku debt collector. Eta nya ku sumanget miindung ka waktu ngabapak ka zaman teh musisi Sunda teu kapatok kana waditra sareng alat musik Sunda nu hungkul Mang Jun. Tapi ngolaborasikeun atanapi adu manis teh nya sareng alat-alat musik anu ti luar, anu ti kulon, anu ti wetan, anu ti luhur, ti handap, ti mana. Anu diatonik dia. Kangge ngalestarikeun seni sareng budaya dugi ngalahirkeun deui genre musik pop Sunda. Matak kan di batur mah aya Korea pop, K-pop, di urang ge S-pop, Sunda pop. S-pop lah, memeh K-pop teh sa suju, memeh suju. Tapi sanes S-pop pangidan. Meda heula. Anu langkung eta mah sanes S-pop. Pop S. Oh, pop S biasa. Tah, numutkeun sajarah laratan saur panalungtikan Kang Edwin Jurins tahun 2000 genep
Lah? 100 Masehi. Mohon. Kelahiran musik pop Sunda di bidanan teh di Parajian, Mohon. ku seniman Bandung Nada Kancana. Nada Kancana ngaran balad-baladnya. Kawan-kawan yang banyak. Tongku al hesem bisa Apa dapat sahabat-sahabat ya di tahun 50-an. Tuh di tahun 50 teu geuning eta. Ada jelas salah sawios ieu pangintennya pelopor. Tapi sanes pelopornya sanes di Polda. Mohon. Aya di Polri aya pelopor teh. Kesatuan teh pelopor ayanya. Anu ngombinasikeun rumpaka lirikna teh. Di rumpaka Sunda sareng instrumen-instrumen musik anu aya ti kulon. Musik pop barat ya anu dipimpin ku Muhammad Yasin. Muhammad Yasin. Uningat Muhammad Yasin. Upami urang ngaitkeun kana perkawis Pak Muhammad Yasin. Muhammad Yasin. Kadahnya Pak Muhammad Yasin. Punten. Eyang. Mohon. Muhammad Yasin. Pal pisan tapi wios lang kayak urang bahas Urang magi bahas. eta mah meryogikeun waktu nu moal kirang ti 2 minggu wah pokokna mah bakal panjang Panjangnya banget. jaba lebaran ini teh Nya. nya. Tah atos eta Mang Jun. Tongkat estafetna diteraskeun penciptaan musik pop Sunda ku Juhari Sang Mang Koko. Mohon. Ayeuna ku perkembangan zaman anu kasorang lahir nonoman-nonoman musik teh geuningan anu disebat musisi independen. Indie teh indinya musik indie. Tapi aya oge seni musrik. Seni musrik nya eta mah kanu batu we. Berbau bisnis. Ya anu independen anu ngawinkeun nada-nada Sunda sareng nada rock. Janten dinu rock teh nadaan. Alah. Abi mah resepna teh under rock. Di bawah di balik rock, Nya. under rock. Nya. Pokona upami androkna lomari berarti resepna kana lomari Romarina mohon. Nada rock, pop, hip hop, metal, rap sareng saliana seueur Mang Jun nya. Kitu geuningan ayeuna mah supados leres secara dasar keilmuan atau orang sauran narasumber Mang Jun. Mohon. Saha wae eta teh? Anu tos jelas-jelas aranjeunna mah akademisi, Mohon. praktisi, budayawan. Budalyawan. Inohong ieu mah panginten kalabatna teh inohong. Mohon. Inohong ti Tatar, Di Tatar Sunda. ti Tatar Sunda. Mangga tuh Mang Jun cobi jemput. Mohon ku abdi atuh sakedap nya. Mohon sok. Siap. Kang Iman tah, Kang Iman dan Kang Budi. Aina. Kang Budi Ahlina ieu mah. Ahlina Ahlina pisan. tah beberebetan hitut digital. Tinu kabel eta mah. Ahlina ieu mah. Ahlina. Wah. Nuju sauh rupina Kang Budi teh. Boleh Ngacirikeun anjeun mah nya leuleusna. geus teh. Tah panginten ayeuna mah bade kumangin bade kusim kuring. Aku awe heula bilih abdi mah der nuju saum mah ieu na gogodana bilih. Godana urang ka Kang Budi heula pangintennya. Kang Budi Dalton. Masyarakat mah uninganna teh anjeunna teh biker. Mohon. Artis layar non sentuh. Waduh. Layar sentuh. Layar lebar. Layar Tapi teu lebar teuing bereunda Beda, abdi. saya Nya. sageung hampun. Nya. Kang Budi Dalton sediawan SPD MN sepeda mini. Oh. Maksudna teh sepeda mini. Tah anjeunna teh salah sabios ieu ternyata. Kang Budi teh di Unpasnya. Oh, wakil dekan abdi. Aduh. Wadek tuh Oh. wakil dekan seni musik Sana Fakultas Ilmu Seni dan Sastra. Ilmu Seni dan Sastra. Langsung fokusnya di kan umbur musikna apa Musik internya. mun ti payun di Ti payun. Kajur Kaprodi Musik. Tuh, akademistik dan akademisi. Tah ieu khusus nama nonoman. Uningan nama Kang Budi teh terkenal mah eta we baik ke borok motor cenah artis daya. Petugas abdi mah terkenal teh diteun abdi mah Petugas petugas. naon? Petugas naon da seueur petugas mah. Oh, Kang Pokona mah teh Kang Budi teh sa petugas jeung teh.
Maksudnya? Ternyatanya tugas we kan itu kan dieu sibuk maksudnya mah. Oh, Tugas teh. Sibuk. Ari Kang Iman ya, Kang Iman Kang Iman kapungkur kuliah Kang Iman. Abdi kuliah teh di STSI di ISBI. SB, SCJ, S2, S3, S4, S7. SCJ gitu lulus. Penting Di main. ISBI. Penting Di SB. Di seniman oge keluarga. Kalau resan idak lihir ti musik di kawit ti elit keneh gitu. Ti elit. Resep lah gitu. Di keluarga berartinya Keluarga mah teu sabaraha sama gitu. berkesenian Di oge. lemur abdi di kampung di Wanayasa paling gitu. Oh di Wanayasa, di luhur atunya di Wanayasa mah. Purwakarta. Cakat ngan teh situ teh nya. Mohon tuh kadinya. Atau kamarinya patungna gustinya tong lah kamanya tong aya pengerusakan keuna malah jaman nyemah patung atuh. Aya jaman ieu mah lebar eta sakurunya senimanana. Keur naon mixer proyek deui kayak keseniman benernya. Nya kan. Tah ieu. Keluarga seniman oge sanes. Ya, resep lah gitu. Disebut seniman makan sanes. Resep Tapi resep ti alit. Resep ti alit, terus resep kayak ke event-event kesenian. Samian musik, terus ya di antawisna ada melakukan aransemen. Aransemen. Aransemen musik. Terus ngasuh ada mah pesantren musik oke di ditu di Lombok. Subhanallah pesantren. Musik. Jadi Nu ayeuna nuju pesantren atau nepi pesantren, pesan-pesan yang tren dia geuning. pesantren. Pas-pasan tapi ngetren gitu. Kira musik taya inspiratif oge. Aya pesantren Ya, musik. tapi ente teh rada liren lah, bener ieu we kuku delingan wae gitu. Sibuk. Sibuk dagang sate. Tah pun Kang Budi mah. Kang Budi ge salah sawius keluarga seniman. Salah makanya tokoh sesepuh Padana Setia. Mohon. Padana Setiap. Padana Setia. Babadana cetiau mana teh? Bapak Padana setia. Dan diheureuikeun ngaran teh. Oh, ulah diheureuy. Bisa ngajirim nih. Bisa ngajirim. Nah, iya. Di mah sepuh kan cenah. Oh, sepuhnya. Tah Kang Budi pami di Kapungkur, di Rompok Kang Budi. Aya kegiatan oge deui nya di Padana teh Kapungkur. Aya Musisi, eta ari padepokan Mas Hanes, tapi sok aya we nu kabumi. Tapi khususna popnya seseueurna zaman harita mah langkung ka modern. Ari tradisi mah teu patos ieu di bumi mah. Oh. Mung ukur saurangan gitu teu ngawulang anjeunna, ngan anjeunna sok ngaieukeun. Naon teh penyanyi pop zaman harita mah. Generasi terakhir di Reog Sahanya anu Nika Ardilanya almarhum. tah eta oge sami di bumi Kapungkur. Nika Ardila ta legend. Almarhum. Jadi itu. Terus Pemiruang Riung teh Kang Ibing saurna Oh eta mah mohon budayawan segala rupinya seniman memang di bumi gitu saruhat teh ka jenaatnya. Komo ek THR kieu mah. Oh kana ieu seniman teh. Matak tos teh aya mah alhamdulillah teh nunjukkeun THR gitu. Tah ieu. Tah Mang Yun ieu lah Mang Yun panginten milarian Kang Engke da ieu teh kan saraum. Benten Mang Yun saum sareng puasa. Mohon. Abdi kamari ku Pak Ustad. Ari sauma cenah menahan diri. Ai puasa. Puasa mah mendekatkan diri. Aduh. Sareng anjeunna gitu. Aduh, Belakang misalnya jero lir ibarat sumur. Insyaallah Mang Yun. Mang Yun milarian heula Siap, kangge tajil pangintennya arudunan we atuh. Pabudi deui. Burayot Mang Yun, burayot. Mohon. Milarian burayot pokona mah ti Garut. Mohon pokoknya kuliner Ti asli Garut. Sunda we nya. Mohon. Mangga ngangge ieu we ngangge WhatsApp. Siap. Di tuna 11 engalnya. Siap. Sareng dage Mang Yun ti Kuningan. Ti Kuningan naon? Dage, Dage atau nepi naon teh? Peuyeum. dage ieu mah. Oh, siap. Dage. Ngan moal diongkosannya. Mohon. Siap, abdi lempang ge ka tunal. Tah. Ah, Mang Jujun. Cing numutkeun Mang Ule. Upami definisi musik Sunda menurut Mang Ule teh naon wae? Nu sareng nu kalebet elemen nu nyusun musik Sunda teh naon wae? Turun nu kahiji simkuring aneh kunaon dijantelkeun narasumber da kitu. Simkuring mah teh aya background nu saya pisan ngeunaan pengetahuan. Tah, ieu punten dipotong. Ieu salah sawios ieu teh ngeusi. Tuh, Sanes. Yunda teh nyunda. Tapi kadang-kadang sok aya nu DP pada teu ieu mah. Kan kedah seniman mah DP non Jadi kan bisi DP handap asor, Oh, DP heula. ya. Nah, bisi ieu kan kena teh bisi ngacapruk paleran simkuring gitu. Ahkeun we. Kena nya Da usul. moal makar. Iya. Jadi lamun nyaritakeun musik Sunda, ieu ge ibarat ngarumus ngariung musisi Sunda gitu. Naha musisi anu sok nyieun karya musik anu nyuna,
atanapi urang Sunda nu sok nyeun musik gitu kan. Nah hartosna lamun urang ngadefinisikeun hati-hati bisi jadi ngabalong leutikeun arti Sunda kan kayaknya aya sababaraha simpai gitu di antawisna Sunda nu disebat Priangan ya. Terus aya oge Cirebon daerah Ciayu Majakuning ka ditu Panturaan. Terus daerah namina teh daerah kulon Banten nya eta teh nubuhun ti kawit Pandeglang we ka Banten Kidulnya nu aya Ciptagelar sareng Sinar Resmi dari itulah pokoknya mah kitu budaya mah. Eta masing-masing kagungan ciri nu benten tiasa disimpulkeun lir ibarat naon ya disebat kutub-kutub gitu kan. Ciri sabumi cara sadesa. Tah eta kumargi kitu aya istilah eta ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana lain sepak kajian igel. Jadi kena hati-hati urang gitu kan ngadefinisikeun naon disebut musik Sunda. Malih sabagian Betawi eta ka urang gitu. Gitu jatan. Ulah tersebut kayak kadang-kadang nyentil kieu nya sakapeung mah lir ibarat kedua dari urang sebatkeun istilah mojang jajaka di urang dur anu ti daerah non Panturaan gitu disarwakeun kabayana kabaya jika kabaya urang Priangan berarti kabeh gitu kan gitu. Mohon. Jadi sanes aya pembunuhan karakter man kudu leuwih sehat lah gitu kan. Nah upami nyokokan musik Sunda tadi kieu nya raraosan gitu. Kan tina sisi laras geus seueur. Pami di urang mun Priangan rata-rata pelog anu dikena ku urang damina teu ladang sareng salendrona kan gitu. Tapi kan naha eta teh kan masuk aya deui dipergunjingkeun kan asli eta nepi sanes di Sunda. Jadi mending keneh aya mah kumaha ngabahas masalah spirit kreativitasnya gitu. Da paminaros saur Google cantang tuh Google bener gitu kan. Gitu. Jadi intinya Spirit kreativitasnya. spirit kreativitas. Jadi kan mau mungkin urang tiba-tiba aya barudak di dieu misalnya. Terus barang damel gitu. Sementara nadana westernnya diatonik gitu. Tapi nganggo sababaraha sentuhan paditra Sunda nya instrumen Sunda. Kira kok kurang teu disebut nyuna gitu kan. Sanajan lirikna bahasa Inggris atau bahasa Indonesia misalkan gitu. Aya teu nu penting mah dirinya unsur-unsur ngacirikeun yen ayeuna teh urang dieu gitu, urang Sunda. Lajeng pan lahirnya di dieu gitu. Kan anggap musisi Sunda gitu tah. Yang mah aya rasananya, aya rasana nu Ya gitu. Ya, langkung tidinya cek sim kuring mah aya libatir tahun 80-an, awal tahun 80-an, akhir tahun 80-an teh lagu-lagu nu kapungkur cukup kakoncaranya anu pop Sunda ti urang. Laguna teh padahal diatonis sanes pentatonis sanes 7 nada sakumaha karawitan di urang kan gitu. Geuning aya kapungkur waktu urang aralit kayak lagu iya gitu. Karunya aduh karunya pungawang-awang Yanti Arianto kapungkur kan. Eta pami dibedah secara analisa nada makan sanes teu Sunda umum dikenal ku urang kan. Biasana na kayak gitu paling kan. Tapi kan eta liriknya bahasa Sunda gitu. Sedengkeun dina Sunda teh dina bahasa Sunda teh aya emosi anu sapopoe aya biografi. Jadi urang teh lamun ngomongkeun lirik ibarat urang kieu we nya sumangem kieu kan. Eta teh tos kanal pisan hartosna teh gitu. Lain saukur kecap tapi aya proyeksi benak dina yen lamun urang ngomongkeun meja, yen urang ngomongkeun init gitu kan. Nah eta teh pergumulan sastra eta teh tuluy diasupkeun jadi naon namina teh sanggi rumpaka Sunda. Piraku teu disebut nyuna sanajan musikna modern gitu. Sanajan musikna barat gitu. Eta salah sabios bidikan abdi. Kayak langkung seueurna panginten panjang keneh secara genre ya non wae musik Sunda. Komo aya namanya tos teu tiasa genre teh malih mah kapungkur mah genre teh puguh pisannya. Tong ngawartos musik Sunda tingawitan musik dunia lah no pop pisan di seueur pisan pan. Ayeuna mah kadang-kadang nu disebut genre teh teu puguh gitu. Dina Sunda we aya sapertos anu naon istilahna nu kakoncara nu rada familiar sareng dadanguan urang sadayana nya ya sapertos kiliningan gitu kan. Teras aya anu langkung dianggap hiji ciri anu paling netes di kasinahan Sunda musik Sunda misalnya kacapi tembang Cianjuran mohon. Nah eta oge kedah digali deui kurang kan gitu. Di mana asalna Cianjuran? Di mana asalna kacapi tembang kan gitu. Mamaos teh di mana gitu. Urang pada kadituna muka deui ieu teh awalna teh tina seni pantun kan. Pantun teh di mana gitu kan. Jadi ibarat gamelan pelog salendro nu aya di urang ayeuna dengan nada seperti itu.
Orang tidak bisa mengklaim saja itu adalah Sunda. Jadi jadi adu renyom teh biasanya anu karena itu kan. Kedahan mah woles we gitu. Pokoknya geus ieu anu kebiasaan pake. Prak we nya. Gitu. Jadi tong pabaliut nu non nya bergunjing dia ini urang gitunya pentingnya jadi aya ego. Ya jadi kikumanya. Itu mah lain Sunda ayo. Padahal lamun dibuka mah teh cukup satahunan ngebahas gitu kan. Luarnya. Komode urusan ka dituna. Aya kitu abon teh Prabu Siliwangi sudah najiga kumaha gitu. Apakah daminati lada? Cantang tuh pan gitu. Nyarios oge kan sanes tengangi unak usuk nu jiga urang ayeuna pan gitu. Tah pemirsa secara estetis sareng fungsi menggule instrumen-instrumen tadi bener sebat Sunda we kitunya eta teh nyiratkeun kana naon wae. Maksudna kumaha? Kecapi misalnya atau napi non kenang gitu teh anu aya teh instrumen-instrumen anu diklaim ke urang diangkat orang Sunda nyiratkeun ngagamarkeun naon wae. Oke. Sarasna kieu nya aya bagian-bagian kolom agengnya di dunia ieu kenal musik kayak aja perkusi, ritmik nya, ras alat musik solois atau melodius kan. Sapertos kacapi tangtos ieu penyelarasan ti kode tawata sanes nu sumebar di sakuliah dunya upami asalna ti mana duka nanging kan kieu. Ieu teh tangtos jadi hiji ciri pasti di daerah-daerah tertentu anu sudah disentuh ku sistem musik ensemble pasti aya musik kieu. Sapertos kendang sebagai anu beatna kan gitu, anu ngaritmikna. Salah satu mah kalebet laras seperti dina kacapi kan. Ieu biasana aya nu nganggo salendro atau pelo gitu tapi madenda. Sareng surupan-surupan ayeuna mah kan murang kali ayeuna nya generasi ayeuna mah tos diatoniskeun, kacapi diatonis. Kamu dina wedding gitu kan dina hiburan-hiburan. Tah urang kadang-kadang nyangem teh kieu, tah ieu kalau Sunda teh jiga kieu gitu. Tah ieu salendro Sunda teh jiga kieu sebat salendro teh kieu aya Padantara, aya Bedantara sanes kantena. Tapi sing kuring kantos ngabandungan nu kahiji di Burkina Faso, anu kadua di Mali aya namina Jakali Kone mainkeun balapon anu sapertos calung renteng. Di Mali nya. Mali. Karasan kantos pendak aya nu ka dieu aya sim kuring reujeungan di ditu. Eta salendrona netes pisan gitu. Jadi tiasa dianggo kakawen ku urang. Sami. Jadi asal ti mana teh duka gitu kan. Dia oge panelong ti karu langkung ageuh deui. Janten teu katutup kemungkinan pengintennya aya akulturasi ti kapungkur keneh. Oh, nah eta mah nah kumaha nya sistem penyebaran difusina sapertos kumaha gitu. Angin nu jelas memang aya sabaraha simpul-simpul nu kedah intina mah lah nu kedah dipasihan kalonggaran dina berkarya. Ulah duwi ka misalkan daerah Panturaan atau nepi daerah Karawang nu ka ditu. Aduh, maaf punten abdi mah teu tiasa nyarios lemes padahal pok we kumaha cara manehanana gitu. Dar we nya. Dar we Pokona mah tong da kayak pamil lepat tong penginten anu ngalereskeun nya tong sieun. Tak perkawis lepatkeun ngalepatkeunna ulah urang priangan gitu. Urang ditu keneh gitu. Lain kitu budak bener gitu. Gitu. Tah teras numutkeun Mang Ulay selaku akademis, peran akademis dina perkembangan musik Sunda teh kumaha seueur keneh teh nonoman anu ieu. Anu keneh minat karena musik Sunda di Alajar. Seueur pisan. Urang sok kadang-kadang pesimisnya. Wah, geus mulai ditaringalkeun gitu loh. Padahal teu ayeuna sok tina seueur pisan. An justru eta kelonggaran itu yang harus kita kasih gitu. Jadi ayeuna mah kan kadang-kadang walaupun secara struktur gitu nya rada kadang-kadang pikalucueun lamun berkarya. Tapi kan antep urang asuh. Ayeuna mah aya band sok nganggo biola, biola Sunda gitu kan. Atanapi diansurkeun dilebetkeun unsur karinding. Atanapi naon wae gitu, kacapi. Eta teh salah sahiji cara anu disebatan nya lubang kecil untuk menuju satu perhubungan rasa kebudayaan urang sasemekeun eta mah tanggung jawab aranjeunana gitu. Narasi nu dibangun tentang anu pesimis seueur kan cenah ayeuna mah borak ora teh teu ora geus hoream ngamumulai itu tong dibangun berarti nya. Urang kudu optimis we. Malih sungkuring ge kadang-kadang suka yang sedih nya anu ulah dipake deui istilah ieu pikiranan pamarentah oge nya sareng urang sadayana. Lamun lain ku urang seni Sunda ku saha deui sing guru mah suka yang seuri. Nu urang kudu misalnya teh wajib ngarasa kawarisan lamun sering bersentuhan kadang-kadang urang aya di lembaga atau napi diperhatikeun kumaha tah di lemur sing kuring di Wanayasa hampir teu aya pisan sanggar kasenian gitu kan hampir teu pernah wauh nu ngaranna pelo geus salendro nah wajib da cikuring mah henteu kitu dabongan salah saha kolot-kolot nah kolot-kolot teh bisa jadi kebajakan pamarentah anu teu nyentuh teu memperkenalkeun gitu. Tapi alhamdulillah ku ayeuna fenomena media sosial ayeuna di urang kalebet YouTube sanes kanten tutorial, tontonan-tontonan
nginspirasi ka murang kali urang sadayana ayeuna gitu ka generasi muda mau barang damel gitu kan ulah ditemrag ku urang canan goreng kan malah mah diasuh gitu tong ditemrag terus pangitan tong pesimisnya mun tiasa dirembeyan deui ku naon lah misalkan urang ngayakeun workshop atau masihan pemandangan tah ieu teh sarasna mah anon waditra ieu teh tiasa mawakeun misalna laras anu sok geura tah gitulah gitu obrol-obrol janten tong kumeok mameh dipacok teh ka barudak ora can gacan geus ditemrag gitunya terutama nu sarpuhna nya salah meureunnya saya teh goblok wah atuh barudak teh beuki we sieun bekimung tah terus kedah kumaha yeuh Kang Ule pelaku seni musik Sunda kapayuna dina perkembangan industri musik sareng popularitasna di masyarakat teh kedah kumaha sarata kieu ya aya dua wilayah teh kan aya ceuk simkuring ya mah aya dua dapur nu kedah dibangun kahiji pengkomunikasian anu langkung masif peran pemerintah mutlak di dieu sabab aya tanagi partikulir tapi masyarakat biasa mah kan aya naon istilahna teu salebar tanaga sareng kesempatan nu aya nu modalna ageng peran pemerintah pemerintahnya jadi nu kadua di sisi ieu kada ngawangun kerjasama karakter kekaryaan dengan pihak-pihak label tanda kutipnya label teh nu bergerak di YouTube atau tapi bergerak di bidang pemasaran seperti rekaman gitu jadi kieu kan ari dina dunia populis taruhlah label kan gitu aya racun anu teu bisa dibeli ku orang-orang intelek atau napi ku seniman-seniman berpikir sebenarnya gitu tapi eta teh racun eta teh anu ngajadikeun musik itu teh dadangun gitu. Jadi kayak istilah aya ieu mah komersial terpin sebenarnya bisa diurei. Oh mun ieu mun beat jiga kieu pasti enjoy ka pendengar kan gitu. Terus nada seperti ini oh iya kata-kata ieu eueuh tanagaan moal dedengeun gitu. Nah itu peran-peran naon istilah kerjasama seperti itu teh kedah mulai diretas gitu. Jadi lamun pihak misalkan aya hiji pihak labelnya nu banan istilahna perhatosan ka seniman Sunda misalnya musisi Sunda ayo kita misalnya bikin sama-sama semacam workshop tah pendekatan musik populer mah jiga kieu gitu. Tapi salasna mah dan disebat musik ideal ge tiasa populer. Musik populer ge tiasa ideal, tergantung eta kekuatan nu nyebarkeunana bisa kalau biasa. Kekuatan nu nyebarkeunana sareng panginten kekuatan ti musisina nya. Konsistensina. Kita geus wista, tapi lamun lepat bios kitu abdi sama ngomongkeun kitu mah. Heeh, nuhun pisan munel pisannya. Peran pamarentah teh penting pisan ya pangintennya. Kadang kan tadi lamun cek urang ku saha deui tapi bari jeung teu caricing manehna ge henteu ayo kita lestarikan seni wah kitu geuningannya berikut mari kita mulai ayo urang hudang ke deui asa ngahudangkeun jomi oh prak we kitu darinya janten pok prak eta mah urang prak-prakanana tong loba cumarita pok-pokan modelnya tong loba pek nitah kan nitah ayeuna mah prak-prakan dan alhamdulillah urang-urang mah golongan nu prak pengintennya musisi. Atuh nuhun Mang Ulay ya, mun pisan mudah-mudahan lah didangu kudu di daluhur. Kenteng atau pengintennya para atau di daluhur teh insyaallah. Da eta mah sok ngadangu biasana. Maklum tenaga puasa pikiran puasa. Kamana we karep. Manteng we ka ditu jadi tapi kiat ieu aya naonnya ieu Ramadan teh. Kekuatan Ramadan insyaallah mah nang capruk teh lah enak Kang Budi ya numutkeun Kang Budi upami non musik nu kumaha nu tiasa lebat kana musik Sunda teh upami tadi teh leres pisan nya tina cek akademisi mah ngadeskripsikeun atau ngadefinisikeun tadi saur Kang Iman teh ngeunaan kecap teh penting nu kahiji musik Sunda urang mending ge karena musik nah heula we musik saleresna teh sanes kecap urang tapi anu hartosna musik adalah bunyi sagala anu disada ge eta sebutna musik pada saat suara Sunda kitu nu mawi upami aya naon aya cek urang mah naon tangga nadana engkena frekuensi sabaraha disebatna teh harmoni cek akademisi ya mah nah anu menarikna deui dina Sundana Sunda teh teu acan keneh aya hiji kasapakatan pami urang muka Google naon Sunda engke teh aya 178 definisi ngeunaan Sunda anu sadayana ge teu acan tiasa ngajawab bertarosan sadaya tah upami urang nalika kana hiji adat
orang Sunda. Tapi aya bentena geuningan dina hiji perilaku mah orang Sunda mah sok disebut nyunda dina hiji etnik gitu nya, pami urang nyebat etnik. Da munculna etniknya cek bule, cek Hindia Belanda, nyong Ambon, nyong Jawa, nyong Celebes, nyong Sunda dibagi-bagi. Ari kapungkurna mah urang sami we. Aya hiji budaya anu dikenal ku aranjeunna, tapi pada saat ieu dipisahkeun padahal abdi langkung setuju saur anjeunna tadi budaya priangan sebat we kitu. Langkung benten pami urang mah. Budaya priangan. Mohon kumargi aya hiji wilayah numutkeun sejarah nu memang hiji puseurna zaman kapungkur sadaya jalmi sarumping ka hiji wilayah karena konsep kebudayaan kieu. Kebudayaan itu bakal aya upami aya kahirupan anu ngajalankeun. Kahirupan tuh bakal aya upami aya kesuburan da peryogi tuang. Kesuburan teh bakal aya upami aya gunung berapi. Pamita aya gunung berapi moal mungkin tiasa subur. Sementara 70% gunung berapi teh ayana di wilayah urang saur geologi mah. Jadi teu aya hiji alasan nu tiasa ngadebat yen puseur kebudayaan teh ayana di urang kapungkur. Tah ngeunaan kecap Sunda deui uih seueur definisi. Nanging nu terakhir mah memang langkung garap kana wilayah Pulau Jawa bagian kulon gitu nya. Eta geus tiasa keneh didebat pamiku akademisi mah. Ari Jawa Timur Jawa Tengah nah orang Jawa, ari Jawa Barat nah orang Sunda. Gitu. Mas orang mana? Aduh maaf saya mah orang Jawa. Aing orang mana? Orang Sunda cik di mana pulauna? Eueuh nepi ayeuna ge. Iwal ti selat nu pake Sunda teh. Geus tilem atuh berarti nya Sunda. Da teu aya hiji tempat nu namina Sunda. Nah ieu nu kebingungan ieu nu bakal numutkeun abdi memang didamel. Sehingga orang tengenal ka diri orang gitu nya kumargi zaman eta mah konsep peperangan nu diangge ku anjeunna mun zaman ayeuna mah hoak dan lain-lain memang tos dibuat di zaman eta ge. Sehingga orang ayeuna ngaosna jadi ngatog kecuali jika tadi urang mah kumaha sepuh we. Pada saat urang ngaosna ku disiplin ilmu barat moal tiasa nyambung. Erek ngomongkeun Sunda ku hermeneutik, ngomongkeun Sunda ku semiotik tong make eta atuh. Da aya elmuna. Peso jang mesek. Aya peso bedah analisana. Jadi intina mah penting kieu nya mun ngomongkeun urang nya make cara nu urang mah teh make cara nu batur gitu maksudna teh. Tapi karena ayeuna tuntutanna tos global, nu mawi tos we leres tadi musik Sunda mah apapun anu tiasa mewakili boh eta urang Sunda nu maen, ieu mah lain pelog, lain salendro, cenah lain musik Sunda. Tah ari urang jeung sepuh mah tos sesahnya da abdi ge janten teu nyahoan naon kitu gara-gara sepuh. Ku naon? Ku tetekon teh naon cenah baheula mah. Abdi kantos kieu ieu dongeng salit. Abdi nyanak hiji rampak kandang ti payun main teh di Jepang di genep tempat. Uih ti ditu teh abdi teh diriungkeun di sidang ku tokoh-tokoh ageng lah gitu. Oh, ku sepuh unggul. Maneh sia ngarumpag tetekon gitu. Kulanter di alung-alung. Di tahun 58 cek abdi teh rampak kandang teh pertunjukan di luar negeri kitu keneh. Eueuh nu koprok boro-boro nu lalajo nu koprok ge eueuh. Nah zaman aing masih di alung-alung kulanter mah geuning nu lalajona loba. Jeung boring gitu. Festival nang di panggung gede cek abdi teh. Kirang langu gitu. Tapi memang kadang kawis urang janten siga ngalawan ka kolot. Anu penting makan urang teu ngicalkeun spiritna gitu nya sanes. Muhun da moal tiasa kieu, moal tiasa janten beunghar upami teu kitu. Bukan berarti urang tidak mengenal kanu tadinya. Ayeuna kieu aya hiji anu nuju di garap. Ngeunaan tadi saur Kang Imam cuma ti mana ieu teh alat mimitina eta mah bakal jadi deui perdebatan. Dina hiji fragmen di Candi Borobudur itu aya hiji fragmen anu ngagambarkeun sagala rupi alat musik aya di dieu. Tos aya penelitianna tahun 82 pami saur akademik ya. Tayana nu digarap deui ku CI teh ya. 245. Mohon. Di dinya aya ratusan alat nu dimainkeun dina hiji fragmen. Artina pami Borobudur abad 7 aing geus boga orkestra tah. Gitu. Dan sadaya alat ieu tos diteliti. Alat ieu ayeuna aya keneh di mana? Di Afrika. Alat ieu aya keneh di mana? Di Sulawesi. Alat ieu aya keneh di Amerika. Alat ieu aya di Latin, aya di Jepang. Eta tiasa menjadi hiji klaim diplomasi kebudayaan kangge urang. Geus teu kudu parasea deui akademisi, urang mah moal ngomong baca eta Borobudur. Mencek orang Afrika, ini alat musik dari saya. Naon tulisanna? Apakah dina kertas, dina lontar, dina naon? Aing dina batu. Aing dina batu. Geus aya. Jadi sudah tidak perlu ada perdebatan nukarar itu, da budaya tertinggi mah dengan alasan-alasan kehidupan tadi, konsep kebudayaan nya tos kawaler eta teh sadaya. Nu mawe ku kitu, ayeuna urang ulah uih deui janten kajebak, ieu mah lain musik Sunda cenah, ieu mah pop cenah. Kitu nya.
Ieu mah musik pop cenah lirikna Sunda dan lain-lain. Yeuh ku kitu ku kieu nya hapunten abdi pami ngalalanggungan etnik nu sanes. Aya orang Batak. Pengacara abdi klien. Bang, kenal si Lubis teu? Teu wawuh sih teh. Lubis mana? Oh dia hebat. Oh bener si eta malus. Wawuh ge henteu. Tapi aya kodifikasi ngaran sarua jeung urang saras. Dibela ku manehna. Cing di lemur urang. Maju saeutik cek deuk sia. Sieun kacaangan ku pan teu meunang batur kacaangan ku pan gitu. Tah ieu pernah dirojih teh maksud teh gitu. Rojong we saha wae ge. Nya tadi teh cek mangi mah ulah-ulah dirumpag heula atuh keun we. Karena segala rupi ge angkatna tindak kreativitas. Lamun ayeuna urang sebagai akademisi ieu nya. Untuk memperkuat budaya bangsa maka ronggeng gunung ini itu ciri-ciri budaya bangsa kita harus kita perkuat. Ya tanyakeun ka Biraspi, tanyakeun ka pelakuna, manehna mah ngalakukeun eta lain jang memperkuat kebudayaan. Kreativitas maneh ka biasa we, manehna kalangan sia we nu riweuh mah. Lebay nya. Bisa dihubung-hubungkeun. Iya, jadi sebetulnya yang Anjing lah eta teh. jadi sebenarnya mah anu teu meunang dibatasi mah kreativitas. Zaman ayeuna mah komode nyabun teh nya abdi bade berkreativitas. NPWP mana? Naon anjing hubungannya dengan PWP. Proposal mana lieur jadi gitunya. Seueur-seueur aturan nu teu tiasa nyekruk. Bari nawis kwetansi kosong. Tah gitu. Jangan aing sabaraha cenah deui. Alah aing mah. Ada kumaha ngomong mulai nanya eta. Gitu Eta kan kira-kira. penting intina mah Nuhun. kurang hariji nya. Oh, Lain senimanana Silih rojong, silih maksudna. rojong. Lain nolol saeutik eta resep tetekoan cenah nya. Oh, Silih semua. rojong. Tas ieu asa marunalnya profesor dua nana ieu mah. Pendidikan profesor. Kang tina kaca aya deui teu anu kacatet dina sejarah tina sejarah ya zaman Ya. Zaman saha musik Sunda teh Kang aya dina catatan lontar atan nepi prestasi atan nepi Kieu upami catatan selarsna tadi nu didongengkeun ku abdi eta tos catatan teges upami ngadongengkeun Borobudur nya. Mohon komo deui upami dina tadi disebat Waditra. Urang ayeuna uninga aya hiji penelitian Gunung Padang. Di Gunung Padang aya batu disada, lain di Gunung Padang ngumpul saresna seueur. Hartosna upami cek bule ieu nya, cek bule. Alat musik itu cenah aya anu disebat naon membranophone. Alat yang eta nu apa membran yang dikencangkan atau alat pukul aya aerofon, aya idiophone, aya chordophone dan lain-lain, aya xylophone. Terakhir telepon. Telepon aya di urang. Ece popon. Di sadana mun digegel cerot. Tah, kadieuna karena aya eta tadi tuh di sada disebut elektrofon cenah elektrik enggal. Kecuali elektrik tadi cek urang teh teu kudu didefinisikeun kitu di urang mah geus aya. Maneh we ngomong cek urang teh naon disebatna teh akapela. Aya nu ngabeluk lain akapela cek urang. Ieu teh ngaran elmuna canon ieu teh ari nu mamaos eta teh canon tah. Cek urang teh. Jadi sebetulnya sudah ada dan tidak perlu prak-prakan ya. Jadi Tong kaji baku tatanan teori. hilangkeun teori atau dikotomi tadi bahwa orang akademisi maneh lain. Bukan begitu. Bahkan aya beberapa sampai saat ini nu teu bisa didefinisikan ku maranehna. Sebetulnya gitu. Misalnya non kata. Misalnya kieu. Pada saat hiji alat musik dikaitkan dengan hubungan spiritual. Seperti kita tahu karinding itu tidak pernah ada notasi kecuali ku Pak Asep Nata dijieunkeun gitulah nya. Teu aya. Semua bentuk-bentuk alat musik anu heangna ngadengung gitunya atau kita suka menyebutkan dengan dengung, aya degung, aya kenong, aya goong, aya karinding atau eng. Eng sendiri dina bahasa spiritual sastra genre eta teh jang panggeuing rasa. Sami jeung urang pami nyaros eng cobi we raoskeun ayeuna urang sasarangan eng tah nu karasa dina irung di dieu naon eta teh. Benten eta jeung abdi nyaros A B C D atau H na ca ra ka benten jeung eng tah jug euner di dieu teh. Jadi eng ieu wae tos ngawakilan hiji bentuk spiritual gitu nya anu dilakonkeun ku sepuh urang dina hiji waditra gitu. Jadi ngagambarkeun kailahian atau kasamestaan teh atos dina bentuk moal kabaca ku batur mah da di batur mah eueuh Eta teh alfabet we gitu tah. kalebetna kana non waditra sakral penting dulu Kang Irit. Leres.
Tapi sah-sah wae teu pami dianggo non kangge pintonan. Ya, saat ayeuna mah kan urang bade mintonkeun hiji produkna gitu nya, teu aya masalah benten deui pami urang bade kade eujang ieu mah nyawang bulan kudu nyaan cenah. Kade ayeuna peuting mah urang ngabungbang. Beda itu karena kita sedang seremonial. Tapi pada saat alat ieu urang canak gitu nya menjadi bentuk pintonan bahkan memperkaya secara perkusif tadi cek Kang Imam dina hiji naon ensemble ieu mah cek abdi mah sah-sah wae. Teu aya naon nek masang sajen di hareup ge, wah masalah jeung urang mah. Ditakolan ke naonna kenina gitu. Mun bisa makan hulu gegelan gitu. Leuwih aneh deui lah. Ya, dan misalnya tadinya non wadi instrumen kangge Mohon. ritual gitu Mohon. nu disakralkeun sah-sah wae. Mohon. Upami kangge pertunjukan. Sah-sah wae. Asal konteks ruang dan waktuna Mohon. ditinggalnya. Upami ayana urang sebat we ayana mah gamelan anu di majalah Hai teh ya. Oh. Eta Itu majalah Hai aja, teh majalah Hai. di kabuyutan coba ka luhur lah gitu nya bisa naon daerah naon teh Batu Karut naon. Ieu mah gamelan teh mung dimaenkeun pami caang bulan. Eta hiji doktrin cek abdi ka urangnya supaya urang aya dangiangna tina alat eta salasna. Oh. Dakar eueuh jalma eueuh kuncena mah ditakwal ku urang geuning hirup we nepi ayeuna eueuh naon. Sebetulna mah aya hiji ciptaan ku sepuh urang kumaha carana urang menghargai hiji benda salaresna. Numutkeun abdi sesimpel itu salaresna. Disakralkeun Mohon. teh Maksud sakral teh eta. sakral teh ngarah urangna. Leres. Naonnya ngahargaan beureunya. Wih deui tadi kulanter ku abdi alung-alung geuning anger we ieu ajeg cenah. Kade sia mana katulah. Teuing oge urang teh katulah ieu teh jiga kitu. Eta kadang-kadang di urang mah gitu Kang Man nya jadi ini di cara mupustina teh sejen Ya, gitu ya, kan. ya. Jadi mulai tadi nu garapan nu Kang Budi nya Mohon. di alung-alung juga gitu. Pada eta kebutuhan estetika pentas Ya. modifikasi. Tapi kadang-kadang anu nyarita teu meunang kitu teh. Ya. Naon teh ancak saron jeung ancak bonang mah pinuh ku calacah rokok gitu tah. Eta misalnya. Jadi Mohon. respect teh jadi ari baheula mah kan disakralkeun tujuanna teh eta sarasna mah gitu. Baros Ya. kajaginya. Dimistifikasi teh sangkan aya respect. Ya. Baros eta dimistikeun teh nya lain jadina uka-uka. Baru urangna ngahargaan mistik tapi nu garaneng oge aya oge geuning nya eta. Kumaha tah nu garaneng teh nu rada aya lah nu sok peletak-peletuk geuningan. Daneng. Cek Akang, Kumaha? ya sok peletak-peletuk geuning ka eta mah tong dikitukeun jang Oh. ritual gitu. Mohon eta Menyikapina sepuh, musisi pemahaman sepuh pangintennya. atau nu sepuh anu cek abi mah nu kurung batokeun ge aya keneh. Oh, aya keneh. Aya keneh. Sama bentar tapi Iya, mohon. karuhun urang parantos ningalkeun titinggalan berupa karya anu disebut karya-karya buyut tapi karya klasik gitu kan. Maunya orang teu barang jieun nyakeun we atuh da aya alurna gitu anu disebat objek korelatif. Jadi karya yang sekarang pasti terpengaruhi oleh karya yang dulu. Ya, Berkembang teu kitu we. 200 tahun ka payun Nining Meida teh eta karuhun eta teh. Bener. Mang Jujun ge nya karya Sami, jadi ulah liren berkreativitas cek abdi mah. buat ting lagu Mang Jujun yang ritual kemanya Nining Maida teh. Mohon. Pertunjukanana lagu Ya. Nining Maidana Apal iya. Aya band namina Jasad apal. Band Jasad yo. Tiba-tiba aya nu murag kasetna teh di leuweung. Kaset meuli kaset Jasad. Tina helikopter benernya. Tina helikopter di mana di leuweung. Hiji mangsa teh ieu teh runtag bencana alam. 500 tahun deui Tah, 400 tahun ke hareup aya arkeolog digali. Wah, iya lontar euy cenah. Ya kan? Kan sabi jeung kitu, saleresna mah teh aya bentana. bener banyak. Atuh dulu ya urang heula. Heula garing atuh ieu teh. Urang heula. Hawatos ini sarau. Tah. Bilih katulah ku kolak. Ieu we closing heulanya urang heula sok mangga ku Sora Siri.
Pohon jabu. Coba lirik yang paling kena banget deh. Nah, kan Justru lagu ini tuh nggak orang bisa. nggak orang pisan, itu ngapain dibuat dong? Kan dia banget. Oh, iya. Ya udah tuh kalau gitu kamu yang bercerita. Ketemu lagi kita di Friday Guitar Freak. Ya buat ngatasin biar nggak kendor, biar intonasinya tetap kuat, ukurannya digedean. Oh, ukurannya digedein. Iya, digedein. Tapi di kendoran. Nah, iya. Di buana panca tengah, sinar harta, sinar tahta, sinar asmara sekam membara, sinar asmara sekam membara. Di buana panca tengah, harta tahta dan juga asmara, cikal bakal benang dan amarah.
bencana, meliuk-liuk jerat asmara, menari-nari pesolek materi. Terbius goda surga duniawi. Semesta meniup seribu bayu, gelombang menderu sejuta banyu. Panasan terik menggiring pati, makam-makam cinta hiasi semesta meniup seribu bayu, gelombang menderu sejuta banyu. Panasan terik menggiring pati, makam-makam cinta hiasi di bumi bergoyang ragam tayang penguasa. Luar biasanya nembe nu parantos di sakseni ku sasarengan teh nyaeta pintonan lingkung seni. Ben lakonan anu nyanakeun kawin naon judulna teh nembe teh? Non? Kuburan cinta. Nah, cinta kudu dikubur. Oh, sir. Kuburan cinta. Berat oge nya. Sanu anu ieu anu lirikna kusaha didamelna? Karesan ieu teh lakonan ngaaransemen laguna ieu teh nu Pak Dodi Satya. Oh, nu Pak Dodi. Pak Dodi Di aransemen deui. aransemen. Lakonan cinta. Kuburan cinta judulna. Pak Dodi terus ya ieu genrena naon ieu teh? Nu kari teh sebatna. Genre Mohon. tah eta. Kan masyarakat mah sok kitu nya ari nu beuki mah Pak Dodi jak genre naon ge. Soalna lakonan pamitina proses kreatifna oge arurang mah nya udunan gitu. Aya nu gaduh lirik, ku urang atuh lah laguana gitu. Atau ku urang lah introana gitu. Karena jadi kita mah lebih suka jadi kejujuran untuk Berkarya. Menilai genre atau aliran kumaha lakon. Bebaskeun berarti nya. Mangga lah anu ngadenguna gitu. Anu nya kan musik naon genrena bebaskeun kumaha sia kitu nya. Nu penting mah beuki wantun galeuh tu wantun ulah geuleuh teh kitu nya. Itu benernya. Kapayeuna bade tetep kieu wae musikna ya panceg kikian atau napi bakal aerobi. Di distorsian misalna. Ngampuran. Eta mah sementara mah kieu lah. Sementawis. Sementawis. Ieu. Terus tos ieu direkam teh can ieu. Rekam. Single. Naon? Da can. Teh single double atau tina naon? Nah, single double. Mung lakonan parantos ngadamel video liriknya ala kadarna lah di aya Video di YouTube. lirik. Mohon. Video Lakonan. lirik, laguna Kuburan Cinta. Sok mangga dicek we di YouTube. Channel YouTube.
diketik musik. lakonan musik aya non Ya, kuburan Kuburan cinta. Cinta. Eta direkam nama direkam Live record di Pangalengan. oh mana itu di studio live recordingnya Live recording. kayak penasaran diproduksina hasilnya kumaha tah audiona pede wae tapi live recording Aman. oh aman matak diekeun aya lagu karya nu nyaliranna sabaraha lagu Ayeuna teh tos aya anu akustik mah 5 atas aya 5. anu non akustik tuh kan akustik 5 Mun eta mah engke di penem heula, simpen heula. oh Aya kepikiran 2 format, asal teh lakonan teh mung jadi di- lakonan 2 format kumaha lakonan syariah kumaha Nah, jadi lakonan jadi kumaha si format musikna kan. oh Iya perkusi anu dirobih teh dina format ayeuna mah lebih soft lah daripada anu itu mah bebladagan brang breng brong oh gitu. aya nu Aya nu brang breng brong, aya nu aya nu belogan nya aya nu melo aya nu sangar gitu nya bisi kita jadi aya lakonan religi aya di si Ramadan hungkul ya teh ieu teh religi lain ieu ayeuna henteu ieu pan lakonan anu asina mah kieu gitu ya. halus oke ben-benan tapi dua karakternya bertilu lain berkepribadian aduh atuh ieu mah tah engke rencanana si album teh dijualan gitu dibagi-bagikeun kayaknya mau usung bagi-bagikeun digratiskeun Mun rencana kumaha planning kangge eta mah bingungna satu grup teh menjadi masalah teh sekarang eta gitu. Setelah rekaman rek kumaha rek naon. standar pertanyaan standar Bingungna teh di dinya gitu. Aya rencana lakonan mah terpenting kudu didengekeun ku kabeh. Kumaha carana pokoknya sebar we gitu. disebar tapi kan tetap merenya mun berkarya kudu aya artefakna kaset CD Ya. gitu walaupun enak era digital downloadnya karena yang nu kolektor mah eta teh wajib lain sunah wajib hukumna teh jang aya fisikna pami manggung ya manggung di mana wae anu tacan nuhun nu can anu tacan kalakonan ka mana wae Manggung mah muter-muter Bandung paling acara-acara Acara. ECB, Etik Kreatif Band. di Sabuderen Jawa Barat Ya. Indonesia Bandung, dunia Jogja paling atos ya tur ke Jogja di Radio Magenta, terus di Radio Istakalista, Ruang Gulma, terus isi Jogja, terus paling Jogja Bandung Sabuderen Bandungnya tah ieu mah nitipnya ka pamirsa di mana wae ayana tanggap nu kari teh jarang tapi omat lamun rek nanggap barudak lakonan dengan seukur nanggap dikeprokan teu komo dikur eta kopi teu lebih dari itu transfer itu indah sok atuh dah ka studio emang gratis pan teu nya latihan teh gitu jantan mangga tanggap utami nama ieu saya serukan ini kepada siapapun nanti presiden yang dilantik di Indonesia siapapun itu tos tong parasya komoditi nanggap barudak mah kudu ditanggap ieu nya ini salah satu aset ketika para birokrasi orang-orang elit politik ngomong hanya tatanan mari kita lestarikan lamun cek urang mah kumaha sia we ada barudak menggeus tah ya geus prak Mang Jun punten eta narsum tadi teh nuju di zaman mohon. di seblok di sauran Ya abdi ge milarian tadi teh di mana nyumputnanya? Kang Budi mah cingogo biasana resepna gayana Tos kaditu kadinya deui. Hah, pokoknya mah milarian narasumber teu aya. tah Mang Jun kumaha tah pami kolaborasi ke payuna Oh, sareng ieu. mohon Kalaresan di rorompok ge abdi gaduh lingkung seni. Tapi di deum heula gitu. lingkung Ke seni tempo bade aya acara, tah Gitu. tos nu ngulem teu diieukeun ku abdi teh. Jadi cina penasaran anu gaduh hajat teh. Jadi ku abdi mah teu dipasihkeun ka nu hajat teh tah dugikeun ka hari ka sababaraha hiji ge tetep maksa ka abdi kedah tampil, tapi da lembar. Nya kedah gaduh prinsip abdi mah. iya seniman anu gaduh prinsip sok Mang Jun gentan heula Ayeuna pisan. mun ayeuna Ke sakedap atulah.
Wajib ieu teh wajib. Wajib bisi ngagodin kade. Tong narasumber tuh. Aya teh Mang Jun. Di mana? Di Tanya, aduh. Di ditu. Ayo, pengen. Hari ini dia burung. Lawan ya. Iya. Iya. Alhamdulillah tos aya narasumber teh teu ka mana caket di dieu ngan abdi na we lebay. Nu abdi meureunna. Biasa. Eta musolana raoseun pisan Tuh. udah namanya teh bari ngawas ieu we Juj Ama. Nah, dan memang sanes juj ama TTS memang. Ah, Ieu mah kamari teh ka Ustad Pidi Baik Aduh. alif Mohon. kurokeun ba. Mohon. Tak kuro tos tiasa. Mohon. alhamdulillah. Ah. Lang idgom bila guna kade. Oh, tah gitu. Jadi Nah, ngadengung. Pagi idgom teh namanya teh aya idgom, ngadengung Mohon. teh ihpa idgom namanya. Idgom. Idgom begitu. Ihpa. Ihpa. Idgom. Idgom maksudnya mari mengaji. Mohon. Ya. Mang Ule numutkeun Mang Ule ye. Tangmut Mang Ule kumaha ye? Sapertos barudak lakonan ieu kunaon musikna teh sok rada janten sesah populer di masyarakat teh. Salah resepna ada. Kanggo pintonan musik-musik ieu memang aya ruang khususnya. Karena bukan musik pasaran teh nya. Di antawisna eta, tetapi upami dikupas langkung seukeut gitu istilahna teh kan memang dunia musik itu tos kacipta istilahna teh karakteristikna sapertos kieu. Populer zaman ayeuna, tren ayeuna teh tos aya nu ngatur salasna mah gitu perputaran eta teh gitu. Tah kunaon musik-musik anu tanda kutip rada dipikirkeun gitu nya, rada apresiatif komun langkung jero mah sesah sumebar. Karena memang wilayahna sanes wilayah eta gitu. Upami urang di luar negeri misalnya seueur-seueur pisan festival world music aya WOMAD, aya WOMEX sanes Kanten kan. Eta tos nampung musik-musik sapertos kieu. Contohnya sim kuring mah nganalisa sapertos nembe nya ningali pintonan musik di lakonan ieu. Ieu upami di ruang tertentu misalnya gitu di ilukeun dina festival tos luar biasa kualifikasina. Dina musik nembe ku abdi dikatawisna musik sinematik gitu kan. Sinematik janten struktur dramatikna karaos terus kan gitu. Aya alur-alur nu jumping kiri karakter-karakter aya oge karikaturalna kan gitu. Eta teh tiasa di Kalau dihijikeun dikompilasikan sareng album dangdut kan moal mungkin kan gitu. atanapi tiasa digeneralisir misalnya atanapi selera masyarakat musik masyarakat urang karena musikna anu tanda kutip rendah. Salasna mah dari katuangan mah gumantung Kumaha anu disuguhkeun salasna mah gitu. Mu memang seseueur tos kabentukan di urang. Urang teu tiasa ngalepatkeun dunia populer da eta tos Resepna teh bagian. uyah we jeung sangu. Nah, gitu dah tapi nu paling penting mah urang nyeueuran silaturahmi antar ekspresi-ekspresi nu karari dan kayaknya aya kalangna. Sapertos ayeuna di Bandung kan aya sabaraha kali aya festival world music tanda kutip lah gitu nya. Anu rada eksperimental gitu kan apresiatif. Mudah-mudahannya kapan nama euy batuh. Mohon. Samingon 2 kali. Mohon. Da di antawisna kitu nu disebat istilahna ngahiji teh silih peratoskeun gitu silih lalajoanan, silih elingan, silih ajak gitu. Jadi ulah hayang keur mah urang teh teu bisa dilalajoanan ku loba jelema jiga lagu-lagu populis kitu nya. Hek ngalalajoanan batur anu sarua kurang leuwih karakter karyana jeung urang hoream gitu. silih rojong, Da biasana silih apresiasi. kekuatan komunitas itu luar biasa. Lain bersatu teh berkesana satu satu lompatan teh. Tah, ternyata nu disebat populer teh kumaha urang. Kumaha urang nyebatkeunna? Punten. Kumaha. Ya akademisi ya. Kumaha maksud. Nya kumaha urang nah eta teh populer atanapi henteu kumaha urang kumaha hate. Ai ceuk urang populer mah populer we yakin. Oh, Bener teh bener tuh. Cing yakin. Cing yakin. Subhanallah. Populer jeung sorangan bener cek. Karena mah Punten. Ganeng gehed. Aing mah. Tah Mang Ule.
ayeuna cobi pintonkeun salah sawios karya Mang Ule. Ah, iseng lah itu nya. Mangga sok. Ya, mangga, kamu mangga. tuh. Salagu Mang Ule. Ya. Anu santai we nya. Mangga badai sareng Mang Jun atuh. Ulah ngaganggu, bakal ngaganggu. Ulah. Kan aya nu sae aya nu henteu paneta meh nyekruk teh disebutna saimbang balancing. Kamu lain nya. Ieu namun teu lakonan di gitar, abi teu ngabantuan. Sim kuring iseng nyerat lagu lalakon rencangan zaman sekolah gitu. Liriknya bahasa Sunda, kata pirumpana bahasa Sunda. Judulna Gembel Kampus. Aduh. Sirek di piring cetak-cetik sok ya gitu. Keur waktu rumaja kuring miang ka kota nuluy ke sekolah nambahan pangabisa dirojong doa rejeng biaya ku emak sarta ku bapa bulan ganti bulan tahun ganti tahun lain berprestasi malah hirup teu uni resep gaul baraga jul kuliah cul tugas ngedul solo goto sontoloyo gembel kampus mental kardus gembel kampus rupa wedus loba modus Jan. Oh, mana lah? Keur waktu rumaja kuring miang ka kota nuluykeun sakola nambahan pangabisa dirojong doa rejeng biaya ku emak sarta ku bapa bulan ganti bulan tahun ganti tahun lain berprestasi kalah hirup teu uni resep gaul para gajul kuliah cul tugas ngedul solo goto sontoloyo gembel kampus mental kardus gembel kampus rupa wedus loba modus kapergo murak beo nya kuring di deo Dide. Tungtung nama Dede. Dide. Nuhun, Mang Aleng. Dilirenkeun. Dilirenkeun. Mang Ule eta nu nembe teh jabatan naon? Kumaha? Lagu Sunda sanes. Pemilu kitu tah, kitu. Jentrekeun. Cek sim kuring mah lagu Sunda. Lagu Sunda. Margi liriknya bahasa Sunda. Oh, meskipun musikna mah Musiknya pemain musik secara dianalisa sanes musik Sunda kan itu musik barat kan eta mah gitu. musik Dia tapi liriknya Sunda, tapi tetep we ke eta mah lagu Sunda, lagu Sunda. lagu Sunda nya keun apa kata orang gitu ya, I don't care gitu nya. Oh, Da si Kang Dul oke teu sadayana pelog salendro apanan gitu. Ya, ya. mohon. Ari Mang Jun lebetan naon? Abdi mah genre lebatna. Oh, genre ya mah. Jadi hegar gitu tah, genre. Semangat. Ada kemarin Mang Jun naon lebet lah ieu. Ya, festival. Oh, Nah, kemudian tiket mah pang mirah. festival. Festival kolokium pokoknya mah. Hah? Festival kolokium. Festival kalau kieu berat pokoknya mah. Kekinian pokoknya mah. Terus berat Mang Jun. Kang Budi tah. Kang Budi Ya. bade naonnya? Karya Kang Budi kan Karya. seueur pisan. Ternak ikan, enak nuju ieu Kang Budi ternak ikan.
ikan hias sok amang. Ya, Cenah ikan hias Kang Budi teh. Nyaan. Mohon. paeh dua bieu mah. Sadadan ka dieu teh. Nu mawi abdi ngamakamkeun heula ditalkin tadi. Alhamdulillah tadi rada telat eta. Genol, terakhir hias genol. Eta. Seueur pisan Kang Budi teh nya teras Mulasara Pusaka. Seueur. Sa Indonesia mah rupina mah Kang Budi Mulasara Pusaka. Sobi ayeuna ti Kang lagu aya pamunut. Ya ti Kang Budi aya pamunut ye. Pamunut. Mintonkeun salagu we cenah. Aduh, abdi sanes penulis lagu. Abdi naon? Pituin. Pituin. Tapi tadi namdi tinu Kang Iman ya. Salaresna musik nu ieu dipayun teh eta jawaban tinu tadi didongengkeun ti awal. Jadi naon nu tadi dipintonkeun ieu pami teh mah cenah urang teu acan aya ruang. Salaresna mah memang di dia kedahna aya peran pamarentah. Langkung naon? Langkung ngokolakeun dulur-dulur urang ieu. Aku ngahiap pangintennya. Tadi disebat ruangna tos aya bade di luar negeri di Indonesia di mana kesempatanna tuh nu teu aya. Jadi komo pamit tim pamarentah ke luar negeri misalnya tim ti urang atuh ulah nu eta-eta wae. Da ieu kacida seueurna kitu pan. Bisi lieur meureun aya anyar di anyar di. Seniman genepan anu nganterna 20 urang. Ayanya Aya. Tapi ge namut lah cing. Seniman genepan Naon? 50 ulang. Tapi ieu ge siga Kang Iman we ieu naon urang candakeun ku diatoniknya tapi urang nyobian bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Janten lagu ieu ge abdi teh ningal kondisi kota Bandung ayeuna. Kota Bandung. Ku kota Bandung teh jadi nu tadina reueus ayeuna mah rada reueus gitu teh. Rada. Cingnya. Sok. Kota Bandung ya. Kada tisu siapkeun sedih ya. Sedih. Tempona rada lambat ieu. Dung maneh keur naon? Poho maneh geus maot. Dung maneh reka mana? Poho maneh geus maot. Kunaon atuh maneh maot ti heula dung. Jaba eueuh pangalaman. Urangan ukur bisa ngaduakeun maneh isuk pageto ulah maot deui. Ulah maot deui. Punten abis gumujang. Dung maneh keur naon? Urang rek mentas jambatan. Dung di pentas aya naon? Cenah mah disebut sorga. Na ayeuna mah urang bisa ngadengekeun maneh teu siga kamari ieu. Paingan urang bisa ngadengekeun maneh geuningan urang geus maot oge. Gerok. Nah, curhat sok kita ada curhat. Lah Kang Budi, pami ieu ka imam masyarakat masuk gitunya. Biasana mah ari musisina mah dar we kumaha nu nyebut ya. Tapi kan masyarakat masuk naroskeun teh bertanya. Aduh kita genrena naon aja Kang Budi. Wah, ayeuna mah ulah ngadebatkeun genre. Biasa anu nanya Lagu Sunda we atos tadi. Lagu Sunda. Mun. Balada Sunda sedih Lamun cek batur mah kan polek cenah. Pok. Mun cek Asep nata pelok. Pelok song kan gitu. Di luar mah. Cenah tapi kan Di luar mah folk song, di urang mah gitu. pelok. Bieu teh berarti nu kumaha pami disebat nu namanya pelok song we kumaha sapagodos? Sapagodos ya. Kira langkung gitu dah. Kesepakatan. Kesepakatan janten ti dinten ieu aya genre
Genre. Pelok song. Asli ti Tina Pelok. Tinu Pelok di Bandung. Pelok Karina. Eta. Pelok Karina. Pelok Karina. Mendingan Pelok Karina Apal pisan. kumaha? Janten Kak Rina teh rakana Dek Rina gitu kan. Oh ya. Dalas Karina pisan. tek tanya. Ya Karina tek kapungkur. Karina Tapi tek. ayeuna ge aya keneh Oh, gitu. Karina tek. Eta mah makar. Mohon. Masyarakat Karinding. Mohon. Closing wae teh Mang Juni atasan Bebas. Oh, Atuh bebas. closing mah padahal tadi we ti heula. Oh, itu beresnya sadayana. Janten ayeuna teh beres gitu. Tacan. Oh, mohon. Bade Siap, siap. nganuhunkeun ieu nya Mang Ule, Kang Budi, tur nuhun pisan elmuna. Mohon atuh ieu mah mundel. Mundal ieu mah. Sami. Profesor ti profesor ka dituna deui. Profesor langit ke-7 unggul ieu mah. Ieu mah. Oh, subhanallah pokoknya mah. Ieu sami deui haralebat tunggulnya. Kitu geuningannya ieu rupa-rupi kamonesan sareng kaparigelan non dina musik Sunda teh dulu-dulu sadaya parantos dijentrekeun tina sudut pandang tinu pakem sareng tetekon tina segi akademisna oge teu kakantun tina noman pelaku musik Sunda. Supados urang tiasa nyakseni kabeungharan anu tos aya dina musik Sunda dipayun urang adu maniskeun sapertos kumaha eta ulah ka mana-mana atosan segmen 3 adu manis tabeuh sora seuri mangga sok. Oke, segmen mangke closing na mangke itu. I don't take highway, I take magic. Like my dozen one outside. You can hear it when I rise and when I'll talk. I'm an Englishman in New York. See me walking with an avenue. Walking can't hurt my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Jakarta Melawai sampai Hari Mukti pun menyanyikan lagu Lintas Melawai dan Ramona Purba pun menyanyikan lagu Optik Melawai. Ya kan Ramona Purba mah butuh kacamata, lagunya Optik Melawai. Optik Melawai ketop loh. Hah? Sedikit liriknya yang lagu tadi. Iya. Di Lintas Melawai. Bilang engkau, I had the time of my life. Should I been, what I been, could I been dead if I didn't get a bit gone to my head. I ain't what I am, most motherfucking don't keep a thing. Don't keep me Save it till we get old. going out.
cemburu melihat kamu jalan bergandengan berpeluk cium walaupun Sok, Dar, mangga. Lakonan featuring Sora Seri. Terlintas tuk melawan angan tak memberi terbesit tuk mencari kemenangan sementara. Perjalanan sampai di sini, kala nafsu tahta sedang membara, harapan tak pernah usai hingga Ratu Adil menghampiri. Namun kan ada masa kala nafsu ternyata sembunyi dalam riuh gagak berkeladi dahan. Melakukan ada masa kala nafsu ternyata sembunyi dalam riuh gagak berkeladi dahan. Namun kan ada masa kala nafsu ternyata sembunyi dalam riuh gagak berkeladi dahan. Melakukan ada masa kala nafsu ternyata sembunyi dalam riuh gagak berkeladi dahan. Melakukan ada masa kala nafsu ternyata sembunyi dalam riuh gagak berkeladi Mangga Mang Jun. Daripada di absen penonton,
Mohon kangge ka keluarga Abi, kita di mana ieu teh keluarga Abi teh? Pokona mah ayeuna teh nuju nonton bareng. Nonton nobar. Mohon. Sanes nobar. Ai nobar mah olahraga, ieu mah nonton bareng. Oh, beda. Ari nu kieu mah nonton bareng. Nonton bareng. Lamun nobar mah Persib berenya Mohon hari itu. olahraga, pendidik sareng olahraga. Catur di teh tapi mah ditonton. Kan sarangkeul gitu. Nobar caturnya. Mohon. Ieu mah nonton bareng. Nonton bareng aya sabaraha? Aya di Pasir Koja, aya. Aya. Di Dago Pojok, aya. Aya nu ti Cineam. Di Cineam itu Ciamis. Oh, ti Cineam aya anu ti Pakenyeng. Mohon. Di Garut pokoknya masalah. Aya ti Lokan Seur, aya di mana-mana. Aya nama urang ieu, Mang Jun. Kacindekanana acara ieu teh nya. Bilih aya nu teh apal naon kacindekan. Kacindekan teh resume. Kami bahasa Kesimpulan panggilnya. tiasa kesimpulan kacindekanana Di sana. rupa-rupi musik Sunda teh ini peminumutkeun Kang Budi heula kacindekanana. Oh, Anu tadi teh di abdi. Atana Iya. Mang Uleh heula mangga atuh. ari ti abdi mah sakedik we teh seueur kahiji dina musik nya khususna Sunda anu ulah dibatasi mah kreativitas tadi uih deui nya boh dinu anu tadi spiritualitas seremonial bahkan anu pintonan siga kieu sanes hartosna urang ngarumpag tetekon da secara spirit nama urang tos uninga eta ge sadayanya nanging urang bakal mau berkembang deui atanapi inovatif saur jalmi ayeuna mah upami memang aya benteng-benteng eta anu mawi ulah dibatasi ka hiji kreativitas nu kaduana panginten ka anu manggu lemurnya ke pamerentah janten sadaya musik nu aya di dieu teh kedah dipaparin ruang lah dan nu karya mah sanes peryogi naon kapital teuing gitu nya atau naon disebut teh Transferan. mohon Transferan. eta ge peryogi eta ge nanging nu langkung utami namanya eta aya hiji ruang lah Hiji ruang. ruang teh sanes gedung pertunjukan teh kedah ku DPR disetujui dan sanes nyungkeun eta ayeuna seueur di kota Bandung aya taman-tamannya ayeuna tos saurna tos rada awon image jalmi kana taman eta da kahiji pararoe kadua sok diangge bobogohan kunaon teu dicaangan ruang eta dipaparin sound system saaralit paparin kamar urang kali ieu kasadaya anu peryogi ruang-ruang eta tamanna seueur tapi teu janten naon tas mugi-mugi ku pamarentah nu ayeuna tiasa eta difasilitasi gitu kanggo ruang kreasina mah urang kali ieu gitu atur nuhun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum Barokah. insyaallah Mang Uleh numutkeun Mang Uleh kumaha ya kacindekanana. Simkuring. Ruang riung teh. Tibatan ngutarakeun kacindekan simkuring langkung hoyong umajak nya. Umajak kasadaya nonoman utamina nu bergerak dina bidang seni musik lah gitu. Kayak sing konsisten. Konsisten. Gitu. Konsisten. Anu kadua tingkatkeun wawasan. Wawasan. Kalebet di lebetna nyaeta daungkeun saseueur-seueurna perpustakaan musik dunia gitu. Kamari eta sumber inspirasi, referensi gitu. Gitu. Pek we MP3 puluhan ribu dina komputer dina handphone terima naon gitu kan. Di zaman ini mah tinggal na YouTube-nya. Mohon janten kete sok aya kieu pan sok aya inspirasi waditra urang inspirasi pola ritmik batur misalnya gitu. Itu salah satu metode kreatif gitu. Salajengna sami naon nuduikeun ku Kang Budi pamarentah kudah langkung Masihan ruang. udah langkung meratoskeun gitu meratoskeun sanes masihan proyek sanes naon pokona sing tenget ieu kudu kumaha ajak nu mikirna laras ngarumuskeun persoalan nu tumali sareng kasenian urang. Kayak insyaallah simkuring nyarios ka Muammar Gaddafi. Naon? Kalibia. Urang kerja sama baru Kalibia dikintu. Siap Bang Juyun. Siap. Jauh atuh Libya mah ieu urang nu deket-deket lah. Mana? Nya di pamarentah urang. Saha teh? Nya cing atuh bener-bener ngamumule teh ulah nganca ukur. Mangga. Mang Uleh bisa deui bari samikeun naon? cekap segitu wilujeng buka we Bukan sekerap dinya. Terus siap eta. Terus ada tapi nyiapkeun ieu nu teh kasetna. Oh, atas soalnya. Lanjut. Burayot tadi terus aya nya berarti. Aya di. Betul. Tah kitu pangintennya pemendak sareng pangemut ti dua narasumber urang. Di tokoh-tokoh nonoman Jawa Barat nya nonoman Indonesia
dinten ieu cindekna rupa-rupi musik Sunda teh mugia pidangan ieu tiasa janten ajang silaturahmi kangge para musisi-musisi Sunda khususna tur tiasa silih rojong Amin. ngamajukeun Mohon. dugi ka ngalahirkeun karya-karya enggal. Karya-karya enggal anu tanpa pembatasan kreativitas panginten anu berwawasan Karya seueur enggak, karya-karya anyar Pak. anyar karya-karya Enggal mah anyar. gancang, mohon. Oh. Karya-karya anyar atur nuhun koreksina. Karya-karya anyar anu tidak dibatasi ruang kreativitasna anu wawasanana kabuk mekar teras anu panceg. Inten mah kedah panceg dina galurna urang-urang teh nya. Sekarang manfaat kesenimanana tur kangge masyarakat umum mangsana Ki Sunda tandang makalangan saalam dunia. Rahayu musik Sunda hatur nuhun kasedayana nu parantos ngarojong kana ngarumus ulah hilap tiap dinten Rebo tabuh 15.30 dugi ka 17.30 dina Facebook Ngarumus Official. Kangge panutup ayeuna urang pidangkeun Sora Seuri. Mangga dan Bergetar jantungku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Dalam rinduku telah menjelma cinta dan bawa diriku selalu dalam mimpimu. Cari langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku samanya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Dalam rinduku telah menjelma cinta dan bawa diriku